Sifat kai kernaon didinya ngahulang tarik bobo arek bunuh diri Pakai sia kernaon ngahulang di dia sorangan kos doma dipoe ngeunah we urang disarakeun doma pugu beungeut aing tampan permanen oge tai lah. Cuaca cerah ya, banget aing. Ulin ah. Gasih baleo, gasih baleo, gasih baha. Woi. Rope. Arisia eling tuh datang-datang ngeroskeun aing. Nyaci pol ku aing. Aduh, aing kabut euy. Heueuh. Arisia kamari gelut tuh naon? Aing teh genah kamari disebut kambing guling ku sifat. Tolongnya. Wal, pindah yuk dia mah panas. Hayu urang ngajanggor kanu ieu. Ieu mangkat. Woi, ke mana? Aing yang milu. Woi, tungguan. Dan tuh sifat kai anu kamari gelut jeung sia teh. Waduh, udah lu ke kamari tuh. Si kunaon? Lu ke kamari nganggebukan aing. Kabur. Duh, labur euy. Balik ah. Alhamdulillah, aman. All action. All action. Mangkat. All action. Cicing lah we. Dekah. Tongkat teh harus cutan kieu. Dia panas sih ya ini. Entot. Banget mah tadi panas cunggur. Terakhir ieu ayeuna aman gitu di sini nyumput tah. Nagok tiluan tadinya. Alhamdulillah aman.